Sulam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal wasurito jeung disyaratkeun ma'ama bari perkara-perkara bari syarat-syarat maro anu geus kaliwat eta syarat likomuha ieu mah disyaratkeunana teh nyaeta berkaitan jeung syarat ditarimana salat indallahi mungguh Gusti Allah subhanahu maha suci Gusti Allah wa ta'ala sareng maha luhur Gusti Allah. Naon ayak sida ngamaksud neja si jalma biha ku salatna wajh Allahi karana dak Gusti Allah, tegasna karana milari karidoan Gusti Allah ta'ala halna maha luhur Gusti Allah wahdahu halna nyalira Gusti Allah. Tadi dia teh nyaeta rek nyaritakeun syarat diterima. Jadi syarat diterima mah nyaeta di atas syarat sah. Ai syarat sah mah berkaitan jeung syariat. Ai syarat sah mah nyaeta berkaitan jeung syariat, jeung anu bisa dihukuman urang. Jadi lamun ayeuna mun tama salatna seseorang bisa ditilai sah jeung teu sahna teh karana katingali jelema. Lamun ayeuna mun tama ieu apakah dina salatna ayeuna takbiratul ihram atawa teu takbiratul ihram bisa, atawa ayeuna mun teu takbiratul ihramna teu cumpon jeung syarat takbiratul ihram bisa nyaeta divonis teu sah, lain teu ditarima teu sah. Tuluy ayeuna mun teu jelema ieu lamun maca Fatihah, maca Fatihahna bener sah. Lamun teu maca Fatihah atawa maca Fatihahna teu bener vonis teu sah kitu tah. Jeung saterusna ari syarat ditarima mah berkaitan jeung niat tujuan urang ngalakukeun salat eta migawe salat eta. Nah, syarat ditarima mah kudu celik putih celak herang we. Pangna urang ayeuna salat teh nyaeta ieu teh milari kariduan pangeran, dipiwarang ku pangeran. Tuluy ayeuna mun tamah anu paling sampurnana nyaeta henteu karana diemel-emel ku siksaan salat teh, henteu karana ieu diemel-emel ku ganjaran da kuring hayang ganjaran, henteu karana diemel-emel sieun ku neraka lamun teu salat, karana henteu karana ayeuna dibibita ieu ku surga lamun salat, geus sae karana kuring ayeuna hamba Allah. Tuluy ayeuna mun tama dititah ku Allah diparentah kuring dek ngagugu kadunungan ketika kitu, alias ayeuna mun tama ngalaksanakeun parentahan kitu. Atuh lamun sama teu bisa tapi ka kelas eta nu kadua teh kuring mah euseun disiksa we lamun teu salat teh teu naon gitu. Sabab kuring mah ayeuna mun teh mah hayang ganjaran teu naon eta oge ngan beda kelas. Aku sabab kuring mah ayeuna mun teh pangna salat teh hayang ka surga teu naon eta oge. Kuring lamun ayeuna mun teh mah teu salat teh sieun disiksa neraka teu naon ngan beda kelas gitu. Komo kieu mah kuring mah ayeuna salat teh jeung ngarah lancar usaha ya. Teu naon eta oge gitu ngan kelas anu beda. Di dieu nyaeta deuk nyaritakeun bahwa pagawean salat urang teh, salat urang. Ayeuna salat teh aya anu ukur suratan. Suratan teh artina ukur kadenge babacaanana wungkul, ukur katingali nyaeta ungkep-ungkedna wungkul. Ukur katingali ungkad-ungkedna disebut nyaeta salat suratan.
disebutkan salat babagi ge wah nanaonan gitu. Wah nanaonan. Lamun dina eta mah nyata wah mesinan, wah nyawaan. Aya nyaeta salat teh salat anu suratan waruhan. Nya ayeuna mun teu gerakanana bener, tuluy bacaanana ayeuna alus, mang eta mah nyaeta bagian syariat, bagian fikih. Ari masalah ayeuna mun teu mesin mah hate mah nyaeta bagian ayeuna mun teu mah nu ngahukumanana Allah. Jadi engke hubunganan urang jeung Allah. Ai urang ayeuna mun teu karana naon ke urang mah nyarita jeung Allah eta mah kitu. Abdi teh nah karana itu, karana ieu, karana itu, karana ieu. Lamun urang geus bisa salat tuluy gerakanana alus, peragaanana alus, bacaanana alus sesuai jeung ayeuna mun tama syarat-syarat ayeuna mun tama salat. Sageus kitu tuluy hapena oge alus, mangka salat eta kualitasna eta teh kanjan wa dukhran. Oh, jadi gudang berbagai ayeuna mun tama kebaikan. Gudang berbagai kemuliaan, keagungan. Tapi kak lamun urang rek ngalusan ayeuna salat ngabejaan mun geus ngalusan salat mah teu butuh kana jumpa jam itu hayang nanaon teu butuh kana jumpa jam ngalusan salat kumaha abdi teh aya mun aya masalah gitu aya masalah alusanna salat cukup ku salat eta cukup ku salat eta. Jadi leuwih ti ayeuna mun tah doa leuwih ti jampe leuwih ti ngalap-ngalap teu ieu salat mah. Lamun geus alus luar jeung jero. Lamun geus alus suratan jeung ruhan, alus luar, alus jero. Alus ayeuna peragaanana, gerakanana, tuluy alus ayeuna bacaanana sesuai jeung syarat-syarat ayeuna salat anu geus caritakeun dina fikih, tuluy ruhanna nyaeta ieu manteng ka pangeran. Geus ayeuna kanjan wa dukhran. Hebat eta mah. Jadi gudang berbagai. Kumaha hayang cara kitu? Cobaan lamun urang ayeuna mun teh mah lamun geus aya dina kabiasaan ieu yah bakal karasa. Kudu geus aya dina ieu. Lamun acan cobaan ayeuna berubah. Ya, entong ayeuna mun teh mah entong ayeuna mun talila lah. Sabulan 2 bulan ge bakal aya rasa anu lain. Bakal aya rasa nyaeta satu lamun urang hayang bisa salat anu alus anu bener rupana jeung ayeuna mun teh mah kenyataanana luarna jeung jerona anu eta bakal jadi gudang berbagai kebaikan, keagungan, kemuliaan. Hiji carana teh resepna teh nyaeta kudu persiapan kana salat teh samemes manjing waktu salat. Urang mah keur salatna akhir. Eta tambah-tambah teu aya persiapan, teu aya kuda-kuda. Aing keur nu diajar mah beda jeung nu geus ahli sagala oge. Sok ayeuna tanyakeun sa di dia anu ieu nu latihan jurus. Anu ieu latihan jurus. Nu ahli mah kana jurus da teu kudu make kuda-kuda di teh kasih baheula. Jadi karek anginna oge geus karasa. Nu ahli mah jadi refleks gitu. Da ari nu diajar mah kudu dibabargekeun sa kuda-kuda mah oge. Diajar tah antara ayeuna nu ahli jeung anu diajar teh kurang teh nu diajar mah kudu make kuda-kudana teh bener we hayang pas kitu nya jurus teh kitu hayang kana sasaran teh kudu pas we kudu make kuda-kuda heula tah nyata keur diajar mah kitu diajar memeh ayeuna mun tamah manjing waktu lohor asar magrib ayeuna jeung saterusna eta teh kudu geus nyampak boga salah satuna. Bari eta teh ayeuna mun teu hate teh jalan bahwa urang ayeuna pangna ayeuna ieu ngaawalkeun wudu pangna ayeuna mun teu wudu teh ayeuna keneh ieu teh keur persiapan salat kitu. Keur persiapan salat. Bakal aya ayeuna mun teu bakal aya lain.
tadi dia baheula mah nyata ieu teh khas orang-orang Perancis padahal halus aya namun tama ari hasna aya namun tama orang NU kalau mau nyebutna teh gitu lain tanya ahli sunnah wal jamaah teh aya hasna orang NU nyata kesunnah teh hasna teh osok ngahirkeun salat hasna orang Perancis padahal menang orang Perancis dinya mah padahal menang orang Perancis ayeuna dinya nya ada bang lama aya namun tama teh benar. Jadi orang-orang duka aja nama duka aja nama ya nyaritakeun versi baheula. Jadi lamun lohor Allah geus kumpul. Geus kumpul aya namun tadi mati. Nah, ngan salah aku mah tara salat qobliyah ba'diyah. Tara salat sunat aya namun terwati. Allahu akbar tenang aya namun Allahu akbar langsung aya namun terkomat gitu. Nah, andai kata ari ahli sunnah wal jamaah lamun tina adan langsung komat teh daya aturan main nah tapi salat qobliyah kebah dana oke gitu asalnya urang jeung asal niat teh urang aya niat mah da mumpang alhamdulillah ayo qobliyah gelilah gitu aya tadi lagi mau salat lagi aya mah aya namun tinggal naon begitu ayeuna adan isya jalma komat para robo biasa oke geus namun nya geus aya namun teu salat padona teh boleh rek bada heula teh rek oblah heula aya namun teh malahan aya namun tamu yang masuk pengrasa apa ditiir we 4 rakaat nyata bada nampus terus qoblah terus bada jadi nyata teh usolli ba'diyatal isya'i wa qobliyataha wa qobliyatahu lillahi ta'ala sejauh salat sunat pada isya sakat tenang salat qoblah anu tadi gitu rek make aya namun teu eta tayang awal pe deuk aya namun teu sakaligus pe eta nu nyaho mah geunah itu kitu wakil oge gitu ibadah teh gitu dan ribu mah bodoh manyanya gitu orang punya terbiasa salat qobliyah mana mah aya teh nyaho ada salat qobliyah mah bisa ada lain kodok tak ilmu tak aya namun ilmu ya nyaritakeun bahwa nyata salat alus bisa bangun bahwa ieu salat lain gerakan anak unggul lain sabatas-batana unggul tapi jeung jarokna main make mesin gitu aya namun lain sakadar bodi unggul ieu salatna salah satu nanya persiapan kita memeh datang waktuna geus nyapa atuh tah teknis teh dua di mana-mana aya namun tamake geus manajing waktuna salat sunat rawatib heula tegasna salat sunat qoblah heula salat sunat qoblah heula naon hikmahna dinya pangna aya namun tadi sunatkeun sameme salat paduna salat sunat qobliyah heula fungsina hikmahna salat sunat qobliyah adalah seseorang lamun aya namun tama begitu rek masuk kana salat teh jadi umum nama keur paciu hate teh bener aya urang aya namun lamun urang mah salat tadi nak keur tenang geus aya namun teu persiapan tertentu keur boga pikiran itu keur boga pikiran ieu keur boga masalah itu kabayang ieu lamun keur pasiha kita salat teh kabayang persiapan lagi hayang micin eta ayeuna hancap pasiha gitu hayang itu heula kumaha gitu kan hayang nyimpen heula eta aya pasiha mah geus pasiha mah ke picin heula lah eta heula ulah bawa kana salat kabayang ayeuna nyimpen sabaraha waktu itu makana gitu eta nyimpen lagi kekeul kamak gitu ayeuna mun teh hayang disimpen da ieu marek salat gitu kabayang atawa ayeuna mun teh keur nu dirongrong kabingung kasusah gitu tuluy disimpen heula kabingung kasusah karena ieu aing deuk salat geus susah bingung tong dilunya gitu
aing geus salat bilang kabayang eta ngurus hati eta gitu ngurus hati. Nah salah satu ayeuna fungsi salat sunat qabliyah kebijinan eta nu pagujud dina pikiran pagujud dina hati salah satuna. Jadi ayeuna mun tadi pikirku salat sunat qabliyah eta di annal abda rubama tasya ababatinhu wa tafarraqa habbu min nahwil mukhalatati wa ambil ma'asi nuker mawahan pagawean anu keur mawahan saja ayeuna dagangan mah nuker mawahan saja keur mun awin keur ngurus budak keur ayeuna mun tama boga kabayang komo keur dina ayeuna mun loba pigaweun loba masalah loba pigaweun loba cabakeun kabayang ieu asup salat dan tigana mah ukur pina awak ukur tigana gitu dan ieu keur kurang keur ayeuna nyepong ayeuna mun teu kasibukan terus salat dan tigana mah ieu teh pina awak ukur da ayeuna dina jalan teh menurut tadi kasibukan tadi ta eta maka dipijirna kasibukan eta tadi dipijirna teh nya teh ku salat sunat qabliyah gitu. Maka teu bisa ayeuna mun teu buru-buru teu bisa. Sok ayeuna mun teh mah ibu-ibu, bapak-bapak sarua ieu teh. Itulah salah satunya eta persiapan salat anu baik, anu bener, anu berkualitas teh kitu carana. Nyata persiapan ayeuna mun sampai ayeuna mun tama waktu salat tuluy kaduana nyaeta ayeuna keur ngabuangan aciweuhna ayeuna pikiran jeung ati urang nyaeta ku salat sunat qabliyah teh ya. Maka engke di mana-mana ayeuna mun tamah eta begitu ayeuna mun tamah kokotor ati eta kokotor pikiran eta tuluy ayeuna mun tamah dilaksanakeun salat qabliyah eta maka cenah insyaallah leungit teh kabeh ayeuna mun tapikiran eta teh dibuang ku eta. Ya ayeuna urusan jeung hate. Jadi kudu diajar konsentrasi teh nya. Konsentrasi dina salat, konsentrasi dina ngaji, konsentrasi dina wiridan, konsentrasi urang ayeuna mun tamah dina maca shalawat, konsentrasi dina marhabah, ulah ayeuna ulah sakadar ayeuna jiga seni gitu. Jiga seni. Terutama ayeuna pan ayeuna mun tamah an ditonjolkeun teh ayeuna mah masalahna seni. Keur ayeuna mun tamah carita nu ahli salawat. Disebut ayeuna daek teh maca salawat ditabuhan. Teulah di maca salawat ayeuna mun teu kalimah kamilah 4444 rame. Sakitu teh. Ada lain ayeuna mun tamah eta. Kakala ayeuna mun lamun ayeuna ditabuhan gitu kan ayeuna mun. Nah, ayeuna ahli salawat mah ayeuna mun lain ukuran eta mah tabuh mah da tabuh mah aya ge beh dieu atuh baheula mah mata keaslian ahli salawat baheula jeung ayeuna beda. Tuluy ayeuna mun tamawana ka umat bener nyentuh ayeuna salawat anu baheula mah karena lain masalah ayeuna tabuh da ayeuna mah diheulakeun pan cari tabuh gitu. Jadi geunaheun teh geunah haleuang. Genah naon, genah tabuh. Jadi ayeuna mah jadi seni kita ayeuna salawat. Nah aja teu naon-naon. Teu naon-naon. Ngan ieu ayeuna mun takaulih kualitasna bakal ayeuna beda. Anu bener-bener ayeuna mun teh mah ieu aya mahabbah kacintaan ka Rasul, anu ayeuna mun teh melalui ayeuna bacaan salawat teh ya beda karena itu mah mungkin nyata anu keunah-ngeunah teh kana ciri gitu tah. Lain kana ati. Ari mah bacaan mah geus dicampak, geus nyampak nyata aya kecintaan kasoran ka junjungan nyata. Salawat ayeuna mun teh mah eta teh. Teu ayeuna teh seluruhna kitu. Ngan ieu mah bakating we mun daripada nu alus ayeuna mah hese, nu asli ayeuna teu pati panju, ya lumayan we. Aya bangsa ayeuna vokalis ahli salawat lumayan we. Keur ayeuna mun teu ngaramekeun, keur ayeuna mun teu ngaramekeun daripada nu asli eueuh, nu alus eueuh, rame-rame eueuh gitu kan. Daripada kan urang kapancing nu tukang ngaji mah gitu.
anu tukang ngaji itulah perlu ngaji batak lamun aya namun tanganalkeun kitu rame-rame moal aya kemajuan jadi engkat tadi topak bahwa naon kalimat-kalimat sholawat aleman anjungan aya namun kanjungjunan nu aya dina sholawat nu aya dina marhaba eta engka disambungkeun jeung keilmuan urang jadi we nikmat luar jero suarana nikmat atina ayeuna nikmat lamun teu bari ngaji da aya namun teu pala hartina genting naon genah haluang na hungkul, genah tabuh na hungkul. Ketika ayeuna di topangku ilmu mah naon? Jeung jerona menikmati. Aya rasa ayeuna mun tarindu ayeuna sono. Ayeuna mun teu main teu kitu pan ayeuna mun teu kadak-kadak dibawa ayeuna mun teu megenah teh kalah ka ngalenggut teh. Ka ngalenggut. Jadi nu pokok ayeuna mun taati heula nu kudu bangun. Nah, geus kitu geus ayeuna mun tambah deukeut kana salat fardu teh mun hayang ieu salat berkualitas memeh ayeuna deukeut kana salat fardu teh isi heula ku berbagai nyaeta tobat istighfar nginget-nginget ayeuna kana dosa berarti ieu teh nyaeta lamun erek salat anu bener mah atuh nyaeta awal waktu tuh ayeuna mun tama ka tempat berjamaah nyaeta ulah ngadaguan koma hese deui wae da ayeuna mah ayeuna paling pangbageurna teh Allahu akbar pangbageurna teh kitu da jarak Allahu akbar ayeuna mun teh anu adan tuluy ayeuna geus nyampar ayeuna di masjid jarak komo ayeuna mun teh nepi ka nungguan imam pangbageurna teh komat tuluy ka karang tuluy ayeuna ese ayeuna mun teu mau bangunan kecuali nyaeta lamun urang aya kemauan begitu ayeuna mun teu jadi antara salat sunat qobliyah jeung salat fardu di dinya nyaeta ulah nyambung aya lah waktu istighfar teu kudu astagfirullah ati wae ayeuna mun teu Gusti abdi teh sekarang ke masuk teh wah geus persiapan eta geus kuda-kuda masuk kana salat teh geus ayeuna persiapanna geus kuda-kudana insyaallah maksimal ada abdi mah ayeuna mun teh mah teu doraka panadorakan aya dua dosa teh aya dosa anu am aya dosa anu khusus aya dosa anu umum mah parati ayeuna mun teh mah urang teh gitu pan urang mah lamun ayeuna mun teh mah teu ninggalkeun salat tuluy ayeuna mun teh mah urang maling teu mabok teu judi teu jinah jeung sebagainya jadi rarasaan teh tara doraka rarasaan teh ayeuna teh doraka malah ayeuna mun teh mah eta teu kakontrol aya nyaritakeun ayeuna kagorengan batur mah asa teu doraka eta mah teu dihitung dosa gitu tuluy ayeuna mun teh mah ieu ayeuna mun teh mah suudon ka batur tuluy ayeuna sungkasan kagorengan dosa padahal eta dosa gede. Nah, ngan urang kadang-kadang teu sadar eta mah gitu. Kadang-kadang teh eta nyaeta dosa ayeuna mun malah anu dosa khusus mah nyaeta anu dianggap dosa ieu ku si pelakuna dianggap dosa ayeuna mun teh model para wali mah ayeuna mun teh dosana teh ukur ayeuna mun teh mah ieu kilak ka pangeran gitu. Henteu ayeuna ujug, henteu ria, henteu takabur, komo dosa-dosa dohir mah komo gitu. Ieu mah ukur leungit tina manahna nyaeta tina emut ka pangeranna. Eta teh geus dianggap dosa, teh eta dosa anu khusus gitu. Ya pokoknya gitu teh, eling abdi gitu ka pangeran, dosa eta teh. Keur kelas-kelas nama gitu. Urang jauh kalinya. Atuh ayeuna mun tama dosa atin geus jelas. Ujug takabur ya tuluy ayeuna mun teu masuk udon tuluy hasud tuluy namimah kitu ayeuna mun teu dosa teh mapayang kitu eta teh nyaeta kudu tepatan baru engke ayeuna mun teh masuk ayeuna mun teh makana kana nyaeta berjamaah ayeuna mun teh di dieu ya jelas nyawa berjamaah mah keur lalaki nyaeta di masjid jelas ayeuna mun di masjid ngan ingat berjamaah aya udur berjamaah
jika aya namun tama udurna jumaah sarua. Jadi ulah aya namun taman teu disaripones kieu. Nah, geuningan eta mah si eta mah kamu belum tentu bahwa aya namun tama jelema eta neraka. Karena aya namun tama asal ngarti we, asal tanggung jawab we. Aya memang aya namun tama kedul, aya alasan teu naon. Urang aya namun tadi masjid ieu aya masalah jeung aya anu sakirana ke berjamaah mata kaganggu kana konsentrasi. Termasuk aya namun tama urang boga hutang ka seseorang. Ari aya namun tama nu dihutangan ku urangna aya di masjid tempat berjamaah, mangka urang teu naon-naon teu hadir kana berjamaah sabab bisi ewahkeun. Lamun aya namun tama seperti gitu. Atawa urang aya masalah jeung seseorang anu ketika urang hadir kana berjamaah satu memperkeruh tuluy aya namun percuat terus aya namun tama urang ngaganggu kana konsentrasi urang karena aya bermasalah aya namun tadi dinya itu adalah salah satu udur pada geus boboh aya garing mah gitu. Geus boboh aya namun tama aya garing mah. Itu aloba we hartina mah. Udur geus caritakeun pandina ayanan kitab ayat ujian. Geuning euy. Jadi aya namun tama intina lamun urang rek ngomong berjamaah bikin nyaman suasana ulah aya satu orang tuh anu bermasalah terutama anu bermasalah aya di imam kudu netral ulah aya namun teu masalah jeung aya namun teu satu orang pun aya nu itu aya namun anu kudu dibangun ieu jadi lamun urang hayang ngabong ke berjamaah atuh aya namun teh nah aya si anu eta meureun aya namun teu aya naon aya masalah itu adalah salah satu aya namun teu udur salah satu sehingga dina kitab aya naon teh min haizul abidin aya namun tama aya seorang ulama anu linggih di seputar Masjidil Haram saumur-umur aya namun tama tarang ngiring hadir berjamaah ka Masjidil Haram. Ketika aya namun tadi laporkeun ke seorang ulama maka ulama ieu tawakuf teu wani monis gitu teu wani monis sabab naon udur teu nyaho udurna batur teh teu nyaho gitu. Tapi urang teu bisa teu aya namun tadi sekitar aya namun teh masjid loba anu tara berjamaah tinggali heula situasi kenyamanan dina tempat berjamaah ketika aya namun loba permasalahan di tempat berjamaah eta belum tentu orang anu tara hadir karena tempat berjamaah eta neraka belum tentu. Jadi kudu betul-betul terutama aya namun tama di imam terutama aya sesepuh betul-betul tidak ada masalah bikin nyaman bikin harmonis gitu. Satu tak aya namun kedua antar jamaah aya namun tama ketika aya namun tama aya keles aya masalahnya ganggu kan. Jadi ketika kau papanggih asian aya namun tama keun makasak bikin itu adalah salah satu udur yang tah ieu mah nyaritakeun andai kata teu aya masalah teh udur buru-buru aya namun tepat hadir aya namun tama kana berjamaah atau lamun aya anu udur usahakeun walaupun di imah usahakeun berjamaah jeung pamajikan walaupun aya namun teu di imah usahakeun nyata berjamaah jeung budak gitu jeung budak aya namun teh jeung keluarga jeung pamajikan. Nah geus kitu ayeuna bangun ati urang ulah ujug-ujug ayeuna mun tama burusak-burusuk salibana Allahu akbar ke heula anak bangsa keuna ati ieu ati boga rasa ieu teh nyaeta papayun-payun jeung dat Gusti Allah Subhanahu wa taala urang mayun ka zat Gusti Allah Subhanahu wa taala satu tah aktifna eta kadua ucapkeun isti'adzah urang nyaeta isti'adzah nyebutkeun karana dina sapalih aya namun tak keterangan anu paling penting antusias anu paling antusias si setan deuk ngaganggu ayeuna jelema paling antusiasna ketika seseorang erek melakukeun nyaeta deuk ngalaksanakeun ibadah salat sampai keterangan ya. Jadi salah satu antusias taki-taki na setan anu paling taki-taki ketika seseorang erek masuk ke nasihat nah eta karasa ke urang eta karasa ku sararea mangka ayeuna salah satu nyata panjinglarna
maca surat An-Nas qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Apa tah? Tak itu apa? Persiapan apa tak itu? Tah sakit aya namun teu heula. Atah kalau bakene ieu bakene. Oh, da kesalahan oge atuh da kudu make teori, kudu make siasat atuh da. Hayang hasil maksimal mah kudu ayeuna mun teu sagala kudu make ayeuna mun teu siasat, kudu make rencana, kudu make taki-taki, kudu make kuda-kuda, kudu make ancang-ancang sagala oge. Hayang hasil anu maksimal atau gede-gede ayeuna mun teu nyen bangunan, apakah kumaha keuder we. Ieu ge kieu aya ada ya teh naon. Oh, rencana sebelumna gitu. Lamun ieu bangunan barusak ieu ieu teh naon teh? Ya kurang matang rencana. Ieu pada darurat gitu. Oh kieu cenah kieu ge da ieu pada naon? Beda jeung direncanakeun, pan aya rencanakeun mah digambar gitu. Tuluy ayeuna mun desain tuluy make ayeuna mun teh bahanna anu ayeuna anu tuluy ayeuna pekerjaana teh wah itu teh oh. Nah gitu ini udah kena mah gitu. Komo lamun rek bangun salat hayang anu hasilna hasil anu maksimal. Oh gitu sarua. Rencana teh gitu, persiapan teh. Gara ayeuna mun teh beda, aya bedana. Coba lamun urang ayeuna biasa salatan takut jeung ieu, coba ayeuna laksanakeun anu ieu. Bakal aya tah. Efekna teh perbedaanna bakal aya. Di mana-mana ayeuna mun teu ngaji keur amalkeun cobaan ayeuna mun teu amal. Terus ayeuna mun teu aya dicaritakeun carana sujud kieu, matana sujud kieu, rukuna kieu, aya teh dibangun mah atina. Ngadakeun hasil maksimal. Tah kudu nyaeta suratan wa ruhan, zahir jeung batin, luar jeung jero, bodi jeung mesin. Tah kitu salat teh. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.